upami jadi wakil gubernur jadi nyalonkan gubernur bade ngabantuan wakilna eta Pak Ibing. Oh, bade abdi. Ya. Abdi menjadi bade nyaret pasep wakil. Atuh kumaha tuh? Kieu we atuh, urang duaan jadi wakil we. Atuh gubernur duaan. Kita lu. Urang yang wakil hiji. Jadi urang teh pan geuna gubernur Jawa Barat belah kulon. Da ayeuna mah atuh geuningan kota Bandung rek dibagi dua, lain erek geus dibagi Bandung Barat, Bandung Timurnya. Eta teh kabupaten teh kege kurang bagi-bagi deui atuh kecamatan urang mah. Aya geus tiba heula ge geus 2 Bandung mah, geus 3. Di antarana Bandung Kota Madya, ya. Bandung Kabupaten jeung katiluna Bandung Lautan Api. Eta mah sanes kota, Pak. Sanes itu. Sanes eta hari jadi eta. Lah, ieu teh bener. 3 Bandung Kota Madya, Bandung Kabupaten, Bandung Lautan Api. Ya. Tuh, jeung anu Bandung Lautan Hampura. Aya hiji deui. Jadi 4. Kan jelema teh nyahun. Nyahun. 4 berarti. 5 jeung heureun ku tangtung. Jadi ya Bandung. Genep sebenarnya mah. Jeung Kampung Bandung. Itu adalah tuntutan, Pak. Wah, rasa jauh-jauh juga Kampung Bandung. Ya, mungkin saja terjadi, Pak. Kenapa? Atuh setuju jeung peuyeum. Peuyeum Bandung. Nah, ngeunana teh kieu urusan pejabatan keserian urang mah. Oh, kebayang kalau jadi gubernur bapak-bapak di kantor santai sambil tertawa aja ya kalau ada. Oh, moal tegas urang. Tegas gimana, Pak? Mun urang jadi mah tegas mata urang embung ngarasakeun kana adat sorangan. Urang mah teu bisa tegas. Tegas urang mah lain-lain heureuyan. Duh, aduh. Wow, urang atuh maneh teh kumaha? Percaya. Tegas mah di mana orang meuleum bata tos tegas berarti tos asak. Tegas. Oh, tegas. Tegas tenang, Tung. Semuanya berdiri tegas. Tegas atuh mah. Tah. Hadeui we urang teh urang lulucon lah. Pejabat tungkul. Da pejabat tungkul kieu ge. Alah, urang mah namarukan batur teh sarieun ku jami-jami ye. Ulah disalahgunakeun bahasa Sunda teh Pak Ibing. Kunaon kitu? Eta lulucon teh ulah diterapkeun di nu bieu. Urang lulucon urang mah ulah di jalan kudu apa? Awas jalan lulucon lamun aya hujan. Oh, licin. Eta mah licin. Aya disebat licin teh dina pangaduan, mentong licin sorangan ya. Licin. Ya mah licin ya bohongan dia. Saya nggak bisa bercanda begitu. Oh iya, saya lupa di sini ada orang serius. Iya. Jadi, Lupa. Saya mau dengan sangat memimpin rakyat ini jangan dengan humor, Pak. Bapak kalau jadi pejabat, jadi pemimpin rakyat Jawa Barat, mau apa yang dilakukan pertama kali itu? Tadi saya udah bilang, semua rakyat setiap nyunatan harus saja tanggap wayang semua. Tadi sudah saya katakan. Iya. Bagi yang tidak mampu, semua harus tanggap ceramah. Itu jadi ada klasifikasi. Kan kalau tanggap wayang biayanya terlalu besar, sampai 60 juta, 70 juta. Kalau ceramah dengan uang 10 juta sudah maksimal. Nah, kalau tidak sama sekali tidak punya uang untuk itu, nanggap rapat. Jadi semua misi dan visi negara kita akan tercapai dalam rapat hajat itu, Pak. Tapi kan ditanggap rapat. Daripada nanggap pabrik, nanggap guru. Waduh, jauh pandangan. Tapi anak saya Pak punya cita-cita. Apa cita-cita? Kalau disunatin Disunatin. mau nanggap kompanye. Itu lebih banyak. Aduh, kompanya dibikin ditertawa. Itu objek, Pak. Itu objek. Iya, objek pariwisata itu. Objek pariwisata itu. Kalau saya mah kompanya itu bukan itu. Apa gimana? Kehabisan bensin, beli jauh, isi saja pakai kompanya. Kompan. Oh, itu kompan itu. Kompan itu. Ingat itu. Kalau kompan, kalau ban kempes harus dikompan. Nah, itu. Kompa, Pak. Sekarang sedang dibagi tabungnya itu kan untuk kompa gas. Ya iya tuh. Untuk supaya tidak sesat, kita ngambil jalan potong kompa. Kompas pertama tuh. Ya, wanu telepon pisan jelema teh kunaon tuh? Mana telepon teh ka dieu? Ieu tiluan dia jeung Asep Sunandar jeung Asep Taruna lalawara calon gubernur unggul. Si Ade kayak tadi ya cenah. Pejabat lulusan mana ini salah lagi? Kalau saya sangat optimis basic saya, Pak. Eta nu rumah makan mirasa teh cenah rek ngirim ka dieu teh tadi buah batu di dinya euy. Kalau itu hal kecil, Pak, urusan makanan saya nggak jadi masalah, Pak. Nggak dipikirkan. Saha we teh mah bade bubur, bade surabi ka dari ieu sok. Tuh Aceh rek ngirim mah. Di mana? Aceh
di rumah makan Flamboyan suka jadi Dikirim naon sih? sipud sipud Cik lemuknya ya siput dia ace. tapi tahun hareup Hah? tahun hareup ngirimna Kena naon asal 5 juta truk. Aduh. Eta ada siapa teh sok asup membantu urang Kumaha? yang ngajaran Bapak habis saya pot. sepot Cing, halo. Halo. Salam, sareng saya. Sekarang Ibu Tati di kebun bibit. Di kebun bibit mohon. Mohon Kang Ibing Mohon. upami calon gubernur Jawa Barat teh 3 ayeunanya Mohon. Febrinya Hmm. janten teh masyarakat Jawa Barat teh bahagia sadayana Mohon. untuk tegang ya. Mohon. Yang Dari pamukat mah kedah tegang, Bu. upami Kang Asep, Asep Taruna, Asep Sunandar, Kang Ibing sadayana berpartisipasi memimpin Jawa Barat mah tigana mah aduh ramak tekarnya katanya. Mohon, Bu. Terasa deh nanti ngibing wainya Mohon. dan hari wainya tenan naon dan masyarakat kudu dihibur Mohon. gitu. Dia sareng ibu saha, Bu? Ibu Tati, Ibu Tati. makai ngibing dah. Jantan itu Ibu Tati di Sumedang ya, Bu? naon? Ibu Tati di Sumedang ya? Aneh. Tanya Di nyawa. Jawa Barat di kebun bibit nah hadapan Pak Pati pas jembatan Ibu kawitan di nah, Sumedang. oh, enggak Mohon. ya gitunya Mangga, Bu, tapi mangga. Bu Tati leuweung. Halo? 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 Assalamualaikum. Halo? Atuh kieu papan tong nelpon kita. Halo, Halo? Halo? halo Bang Ibi, Sareng siapa? sekarang Jajang, Di Kawin jadi. Karut, Garut, gitu ya Kang di Ibi, Garut Kidul. Pamungpeuk, Oh, di Pamengpeuk. aduh emut ka Pisang kinya aya radio di Pamengpeuk. Kang Ibi, Kulan. kata Abi emut ka Nandar waktu tahun 2004 nya tahun Oh, pas ramenya tsunami hari teh, mohon. Asep tabuh di Sayang Heulang, Mohon. pas tabuh 12 eta bahu meni bener. Panginten di Sanjena ya tsunami si goreng pas tabuh 12 nya teh. Panginten putkeun Pak Asep Sunandar teh. Aya Pak. mohon harita Nuhun Pak Asep. aduh tersangkanya orang ngomong pek ieu urang lujang tepang Nuhun Pak Asep, batur nuhun. mohon Ada dukung Pak Asep ya? Sum sotong ini teh. ulang Kusum cumi-cumi. beres balik ka itu Betul panggil di Santolo deui Pak Asep. mohon Wah, asta santolo teh cumi-cumi abdi madu resep. Cumi-cumi teh bahasa Indonesia mah gratis kok. Kita cuma itu mah cuma Cuma lanjut nah cumi-cumi. Banyak. Kang Ding, Bulan. neme abi teh pan nu tujuh tarawehan. Mohon. Nah, pas ngagilekeun kana mara Mohon. lah jadena teh. Taraweh ajeun gaplah lah, kabeng bat heula aku ya. Gaplah mah balak genep Bapak. gapleh itu mah Nuhun mangga nuhun. Nuhun, Pak. Nuhun mangga di Pamengpeuk nuhun ye. Halo? Halo? Jadi Bapak Nubiatin. Halo? halo assalamualaikum Sareng Biati. mohon barang Kang Haji Asep turunnya nyarat istrina. Ada gawe lah, Asep dengekeun sia. Dari Kang Asep moal, saya Kang Asep Sunandar. Karena Asep turun nyarat istrina Asep Sunan. Nah, Asep turun macam gaduhan istri. Dikerem heula geura. Ayo nama saya. Aduh, ini Papa, apa kabar? Nah, sini saya dekat sama Papa nanti dipopok ya saya. Oh, dari rujak, siapa yang gitu. Ada rujak di sekat troknya. Nuhun ah udah rambang gua. Saya alhamdulillah cece Mohon, tadi kali itu dia tuh. teu aya teh nu ngintu Nungin tuh. saya ya. Wah, itu cuma bahun tipe kalau kayak gitu. nah bahun teh Bahun tuh. wah bahun tuh mungkin dengan cili untuk dengan buka untuk sakit teh itu anaknya Kayak lucu, tuh lah sia teh. Ada jalan ulang. Gubernur kudu kompak. Pak. Bulan. Salam atas Kaneng Mary-nya. Nah, mangga. Nama mau Neng Mary. Garuh Neng Mary atuh. Sareng kaki putih tah. Aduh. Buk mangga. Mana turun kan? Mangga. Salam. Halo? Halo? demi Allah ramai tak Demi Allah rame sareng saya. Demi Allah rame. Batur mah reaksina tekan ponok demi Allah rame. aduh benar gitu Jadi berarti nu urang tadi teh saruri. Rame iya tuh kunaon ku atuh beureum we. Alah. Halo? Beureuman iya kok.
Halo, alah aing mah euy. Ada. Tak beureum hiji. Ieu beureum mah hiji. Oh, operatorna gitu beluleun tuh. Beureum mah hiji dipencet teh daek. Halo. Oh, lain. Geus kajeun lah. Kalau saya jadi gubernur, mungkin Koko juga saya angkat. Diangkat ke mana? Ajudan saya untuk mengawal saya karena merangkap sebagai operator. Halo. Itu sareng saya. Cik atuh mah bagian bisi aku udah dicek. Saya patah tuh soalnya. Si Asep patah. Heeh. Saya turun teu ngiring ngomong teu rame cenah. Nah, mana teu teuing ka Asep taruna teh. Karunya. Teu rame mah irungna. Sugan aing seuri, sugan milu ngomong tempo komo reaksi aing. Cicing we eta ngadenge digitukeun. Asep nu lain-lain. Teu aing mah Bang Blas we pikiran teh. Dawuhan bulan puasa ieu teh. Bulan puasa mah teu gunakan emosi atuh. Pan setan. Nah, emosi mah kudu. Nah, Apaan kudu panas eta cai teh dituna dina emosi. Oh, termos. Ah, aing masuk kamarana bae. Ini mah beres siaran ya bahan galungan ya. Halo? Ya. Bulan. Sareng saya. Di Batuwangi teh Banyaran. Balik enak Batuwangi. Oh, iya cenah teu ka Persik buka teh da teh terang abdi mah. Insya Allah kan jadi stiker. Stiker ditapelkeun na mobil vlog pas stiker. Beri ngenyet empeng nih. Kita gambar Asep teruna. Alah, naon mana empeng? Kadaharan ti Palembang. Empeng, Eta teh mah empeng. Jauh pisan jeung empeng. Balik. Empeng, empeng mah nih pun bojo ayo syukuran teh sok nyen empeng. Tumpang. Oh, tumpang. Yo kan. Aci mun lain-lain jig-jig tumpang makanan di kadadenya. Atuh berat jeung leumpang unik tumpang kuda. Tumpak eta teh mah. Tas ya teh nolong. Mohon mangga. Selamat pagi. Ah, euy, aya bintang film India ka dieu. Aduh. Kararumpu ya jalmi-jalmi sadayana ni lengkap. Heeh. Aing ngadaran murek jadi calon gubernur mah kabeh daratang. Biasa sesi saum intenya 7 milarian THR Naon? THR Teh akhir. THR janten menawi aya si piwelasna ieu mah da abdi teh tingalitan ayeuna mah tajil teh kana kolak kolak Atuh nah ieu kan. Urang ieu urang Medan. aduh Pak Ustad Mohon, alah. saya terus ini siapa itu Pak Kugurowokan pan ibu ngalbengi ge. kok namanya teh Saur. alah Tangannya malah sapu saha. Terpaksa nerangkeun. aduh Tema aku dalang saur ngiratan dana panjang. Yo gitu. Padugi ka kitu. aduh ampun Halo. Salam. Ya. Perijantan ke DKM di Pendopo Asep Taruna. Iya. Gusti. Dia bagian ketua kenceng. Tongerakeun sia teh. Da kenceng negara deh atuh bangsa kepala dinas sungkul. Paling minimal 200.000 Saurang. sakurang. Kali tiluan. Yang ngilu urang ti luar lagi daftar kenceleng. Hari nyawa gitu mah. Aduh, ai maneh. Mohon. Kan di sana teh aya ininya aya sumping dongkap saeta bentena ai kang nyalira sareng kang sanes eta kumaha tah. Oh, Ari Sumping mah lamun di angona dina ceuli. Eta Eta mah susumping atuh. Aya sumping mah batik, eta mah aya. Samping mah. Anya. Ari Sumping mah lemes, kanggo nu datang upami dongkap ke pribados ka sosoranganeun. Pribados teh dongkap pisan basa salira keluar ti panto teh kitu tah. Upami Sumping mah Nanyakeun. mah atuh di arantos Sumping. Eta kita sumping naon tanyakeun. Nah, aku mah kayaknya nanyakeun. Namanya sumping, pananya tuh teh. Mohon abis itu bener tanya, bener. Ari mah sanes seureun Sumpingna kita. Sumping, Sumpah, sumpah, Sumpah. sumping. Ayo sumping, mah di mana jangkrik, ping-ping nggak sebelah sumping tuh teh. Sumping kue. Iya nya. Da abdi ge nuju diajar kana bahasa Sunda ieu teh. Jantan resep pisan dia ka kupingna ku pribadi ieu. Sieun di Marat teh aya kieu. Jadi etang pendidikan ieu nya. Kanggo bahasa Sunda ieu. Sumun laras. Laras
dilajenkeun we kana anu salajengna. Aduh, Bebel sia. bebel. Dikau ngapinya? Ngap. Aduh, alah cik atuh eta nelpon ka dieu euy. Ka abi nuju siaran, duh ampun urang mah. Halo. Alah, Pak Sep. Lu pada manjar, Mon. Di Tasik. Waduh, Aduh, di Tasik segalanya. Aduh. Mun kewe ka bumi telepona mun. aduh, Nuju siaran di Radio Mara. waduh, dikaka. Mun. Aya calon gubernur, calon Lain batur oge nu siaran di TVRI teu beja-beja kitu. Lucu siaran di Maragita. Aduh, Lainana udah jelema nih. Asa-asa we isukan orang kudu kudu istilah kawe kudu rapat itu. Rapat di mana? Rapat di mana? Teu isukane anu ngajakan. Rapat oji. Kayak ngarariung kieu teh resep teh hese teh itunya konya. Urang teh cing naon itu euy. SMS-nya. Cici eta seuna. Ieu tuh geus Asep Taruna wae euy nge-SMS karunya. Kang Ibing lamun Pak Asep Sunara jadi gubernur. Hari Komandan Batalion Giri Harja tilu kusaha. aduh, kemana batalion? Asep Taruna mah di gubernuran cocokna bagian masak. Sukabumi, di Sukabumi teruna ta. Kabur dari Asep Taruna pantesna janten naon kutunya hoi teh. Terus naon dikepah udah reapisan sih macan lagi capek aing mah. Ah, tong dibaca we di eta we. Dipotret we. Walah, udah bade ngadukung saha duka teruskan ke masing-masing eta mah. Bade ngadukung mah saha wae ge sami wae mangga we lah. Bade ngadukung ada pimpinan-pimpinan urang, didukung dipilih ku urang. Asal nu penting mah urang tetep mah hiji nya. Satu KBG berkesana satu berkesini situ. Bersatu ulah pakia-kia. Ulah pagirang-girang tampian. Ulah pakia-kia kecuali rek dibarengan ku pamider-mider. Jadi pakia-kia teh nyambung jeung pamider-mider mah. Urang ngawuluku, terang wuluku tuh Ambon segala itu. Maluku eta mah, Maluku atuh teh mah. Nah eta kamu tidak punya Maluku. Cing coba halo. Sareng saha? Ti Cangkuang Banyaran, bade naon, Pak? Protes tadi dijieun lagu. Mana dianggap buta euy? Dianggap harimba. Leuheung arima dianggap bukbis. Mana cenah panggilkeun ku Pasek Sunanar. Urang lamun dijieun bukbis, dipelong teh jelema nu diancur tah apa emang. Oh, dume ajianna tidak panon. Ajianna tina panon. Oh, nyorot itu nyorot. Malam jelema eta na tamaga. Normalitas ya. Ulah teh kaca enteun. Urang kana bukbis teh resep euy bener lain heureuy yang tibubudak. Katimus bukbis. Bukis eta mah. Palingan ane aya anak rawana di bukbis. Sama, malah lewat bukbis teh. Kayak sakantel eta Indrajit Ketan. Wajib. Tanya ngaleuet kana cakil. Atuh geuning teu dina akuarium teh aya lauk dasa muka. Arwana. Arwana eta mah tuh. Udah seru. Udah kana lauk oke. Sadayana. Tah anu mata ke ulah gagabah. Bangsa aing mah arapa kana. Halo. Teh kaya lauk dasa muka. Palingan eta lauk kuda-kuda cinta. Halo. Mon. SMS Mara. Sok catat kok. Nomor S-na 0855 212 1067. Nuhun. Ulan. Bade naon abi ngonang batu, abi ngonangeun. Abdi mah bade ngonang. Oh, Pak Haji Topik ka dieu gitu kamara gitu. Oh, Pak Haji Topik kali sok atuh bari barang kirim ka dieu Topik. Topik saya Bunda. Topik. Topi eta mah. Euy, keun atong dieureun. Udah dieureun atuh, maneh teh Bung Topik teh gagabah maneh teh tokoh, ting tokoh emas, ting tokoh Masyarakat. tokoh yang sekolot, aki-aki geus tokoh. Ai tokoh mah ya ulah kagak lempar tokoh. Takraw. Alah,
Lebih katereh ke nyorok sok. Alah. Iya, atuh da urang teh ento ngobrolkeun wayangnya. Sekali-kali pan kikieuan jeung orang Batak ieu. Pikeun kado dalang ge. Kuping ka dieu mah eta nu rek ngirim teh ka teh mana tuh restoran? Wah, para redit keur kieu mah manehna kan butuh Bubur jujum eueuh. Pedit, Acan meureun. pedit mah. Rumah makan cenah mirasa teh sugan teh nya. Pedit, Eueuhnya pedit. pedit. Tah, sing pupus ya kaca. Rumah makan kaca pupus ya. Rasakeun pe kayak Lamun suka. Surabi Pais. Teu bisa teh pe kayak isuk kayak kaca pupus. Ya kadang cen paranya kotan. Ngajaga dahareun bener nya. Nya. Halo. Ya. Eta aya urang karoskeun. Aya mun. Mohon. Saya. Mohon. Nah, sia. Kunaon itu bulan puasa teh ngararewa pisan ka situna teh. Lain teh gablok duit keur meulina mah tak dicatat. Itu maksa teh urang teh tegablog kitu maneh teh kabina teuing. Teu gaduh. Kasar teu gablog mah tuh. Kasar. Lemesan seetik. Tah, aduh Ustaz tang deui telepon. Halo. Salam. Bulan? Oh, Tiwi, lagu Tiwi. Tiwi. Oh, Tiwi. Tiwi. Tok celentong gitu. Eta mah tilir. Oh, tilir. Ai tilir mah jelema anu teu balanta balanta anu kabar teu puguh eta ya. Tolol namanya. Dina jagong. Ai TV Mas Mir. Iklan eta nama. Tiwi. Halo. Sadar geus karolot dengan ngalalonying. Halo. Salam. Mohon. Bulan. SMS atas dia Pak. SMS bara ya. 5 212 10 67. Mohon. 0855 212 10 67. Mangga sami-sami ya jadi halo. Salam. Mohon. Oh, Asep Sunanar di mana, we? Asep mana? Asep Teruna, Asep Sunanar. Oh, Asep Teruna. Wah, eta mah pangkasepna tapi di Kalimantan di Leuweukna. Ya, mangga. Ulah gitu-gitu teh ngasep maneh teh. 0855 Halo. 12. Assalamualaikum. Salam, sareng siapa? Sekarang titik betul ya Asep. Mohon. Iya, Kang Ibing dari Kang Ibing dari Gubernur ada Pak Asep Terus cocoknya tentang Pangdam. Wah, Akara aya jelema nu tenang. Pangdam, bapak aya Pangdam hayam. Kanang. Tahu dari kakek aku aja. Ditewak siapa aing mah tanu nyebut kanang hayamna teh mah. Selaku Pangdam ayam ditewak aing mah tingali we. Keun bapak ada di kekeak mah wajar, apan ari kekeak teh manuk curi eta teh. Korea. Koyak bayar dibagi dua, koyak utara, koyak selatan. Coba tuh. Lebih kan gitu mana? Alah, sahur. Acan. Ya mana urang ngirim pisan dahareun, urang gitu ngirim ke batu ya. Siapa teh karakter poe dahareun? Heuh ngetes we petruna. Tingali urang mah reaksi teh. Sudah aya beungeut lapar teh urang. Jol kursi ya teh. Ai sugan teh opieun. Aduh. Naon tah? Leuteun nya mah ya mun teh. Bangga sok ngaleut. Ciko lagu naon kok? Cing lagu enakeun kok. Naon euy tong sunat tuh we. Lagu keras dong, keras. Eta we lagu TV tadi buru. Tepang rarai nu ngaran teh buru-buru. Kanggo Cepip di Cijaura Girang. Potret doma parantos dina cepengan Bapak Asep. Tos dugi ya bukan nama lah. Abi sanes calo. Sanes calo kade. Mangga we langsung. Sanes mediator. Sanes. Calo mah atuh ngitung 1 2 calo 4 Ye. 3. Calo mah anu aya dina tungtung sungut badak. Cula. Ai cula mah tong kitu kakolot teh sia cula. Kurang ngung. Ngarang Kakurangan ngung saya. Lah kitu sia kakolot teh cula. Alah ngung.
Aduh, urang mah euy. Kumaha bulan puasa teh tapi euy nu bulan puasa mah anehnya. Jam 11 we ningali budak dahar bala-bala da kumerot atuh Kabita ya. kabita. Cari raman eta mah. Ningali ucing modal urang mah. Kabita. Entar tuh. Halo. Salam. Lagi rawat kan? Naon we? Kamu sebenarnya? Naon? Bener? Sa? Siapa? Ngeus atuh sia mah telat ngabajaanana. Tidak. Karena lagi di weekend kan? Ngadengikeun perlu teh yang teu sedih mana ngadengikeun. Tapi atuh. Sugan budak mah sadekeun urang teh bingung haruk henteu ya. Syuhing we nya berarti. Salam. Salam. Ngadengikeun teh berarti mana boga gawe. Budak urang mah ngadengikeun radio we yakin mah tu baraling. Maling-maling kesempetannya. Oh, tahu sudah. Aduh, orang mah. Halo, Nah ini, Bulan. kalau Bu Dede yang ke lagu ya, cenah di anjuran halang ini. Oh, jak uing kacapina. Kita sok atuh. Dang 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 sok. Halus dah. Nyurupnya. Halus pas dah. Pas pisan. Teng dang dang. Sok sok atuh Kang Ibing anu eta nana kacapina. Sok. Sok no. Nong, neng. Sok momo lamun buluan cacak lenang abdi sieun. Abet cacakan bulan sok pamun lenang abis. Kana naon atuh we? Naon cing? Naon ku hileud? Oh, cacakan lenang sieun. Ya, kamu jak. Iya mah, jajuran ada. Oh, padahal itu kena bencana. Jajuran. Oh, askeun aja. Ya gitu. Aduh. Aduh, kolaborasi eta nya. Tapi lamun laguna Cianjuran teh nyeni, tapi lamun laguna misalnya amun rumpakana rusak mah urang cilaka. Ruksak kumaha? Nya umpamana we meningge dijajaku Belanda. Ributun. Wah, urang teh kudu jauhan penjajahan mah. Kudu apiknya nya kata-kata teh. Mata geuning kolot baheula mah nya. Bari ditunjuk teh geuningan barudak kudu mikir ti leuleutik. Terus Maneka hutangan ku kolot ti barang lahir nepi ka ayeuna pisan. kombinasi. Nya. Pan geuningannya budak leutik bisa ngaput. Eta mah Apalagi mah anak tukang jahit. Thailand. Daling ding asih. Aduh. Nu urang. Daling ding asih. Nu urang. Ngalangkang galeuh lamunan. Ngagalindang tembang tilam kamelang. Endro eta mah. Sorokna gua sorokna. Daling ding asih. Nu urang. Tuh. Daling ding asih nu urang ngalangkang galeuh lamunan ngagalindeng tembang tilam ka melang. Lagu bahasa India, lagamna India. Hantam tenehi tunham mewan tunnehi. Gitu banyak. Aja maraj. Aduh. Aja. Artinya naon teh mangnya aja teh. Aja benteng. Acar teh watu. Tak kieu hirup teh. Alah, euy. Ringani Ieu Pak Setruna Para berapa? hadirin rupina heureuy urang direnan sakedap margi. Urang lajengkeun kana sandiwara anu tos manut. Serius nu geulis jadi kunti. Ente kieu Pak Ibing akina atawa uing akina, Ya. Pak Ibing salakina, ade anu geus maot kunti datang. Bener kunti. Ayelah, Setruna dukun. Tah. dukun heula atuh nu ngabuka, Bro. Sok dukun. Unggal anu dudukun ka emaknya Ujang kabeh sukses. Ujang nyaho tuh mayor anu di kidul ka emak datangna. Ayo Ujang aya naon ka dia? Sebagai naon ini? Dia teh budak ora salakina ieu kunti teh kunti anu geus maot. Kieu abdi teh me. Mah. Emak Ujang lain emek.
Punten sok gugup di Payunan kumat. Sok aja saya ujang kira wiji-wiji kira pada menyer beas ulah di ding-ding di. abdi teh bogoh ka hiji awewe. Terus Namun eta budak awewe teh duka kumaha mak. Malam Jumaah sok ngiles. alah Gusti Sok teu aya. Kekelanan ujang abah rek nanyakeun ai ngiles teh ngiles ka mana teh. Nu matak abah abdi teh bingung na teh. Da mun teu manehna nu ngiles abdi nu sok ngiles. Astagfirullah. Ieu teh ngilesna teh cenah masuk ningali teh ka astana. Oh. Kuburan. Ka kuburan. Oh, jadi mun kitu mah pamajikan ujang teh Kunti Incu. Nah, teh anak benaba? Kedayeuna mah Kunti geus incuan. Abah sanes heureuy abah. Abdi teu keur poek. Ini ujang Kunti nu kaki. Ya di kunti uti. Kata kudu make timun. Akan dete kasihanan. Kunti make ero. Kelana nyai teh. Aya kunting ngagugubuk eho ayeuna. Kelana nyai itu bener maneh teh geus jadi mayit tadina. Hari adi tetan dibunuh, Aku saha neng? kuno jahat, hat, sedang berpacaran, ran. Teuing ngeun. Bagaimana tuh apa tengil? Lain Kunti apa? Abah mah tong pipiun euneuh. Cari luar ini cek dia aja. Cik itu kunak di luar. ujang mama tidak ada mereka eureun jadi dukun karareueung tuh cucu kan. Punten. Oh, saya. Punten. Mangga. Abdi keamanan je. Allah. Maksudna? Taya maksad. Adi mah keamanan nguriling we taya maksad. Ya wengi-wengi tinggal dari aya naon teh? Ngawi. Ayo nu sedang membicarakan masalah kunti ya, Pak Keamanan beri keung ibi mah. Lain ngalewe. Abdi kamari kerja gak jam 1 tengah peting. Anjing babaung. Anjing babaung aya kunti. Aya Lain. Aya naon? Aya pikangna. Eueuh. Sarua atuh jeung Abah tawajang. Hari manawi teh sieun ku sim kuring, ring. Atuh kunti teh. Perbedaan antara Jami jeung Kunti, ti. Hari Jami mah saklak. Hari Kunti mah saklak, klak. Tuh tinggalikeun. Para mitra, kumaha nasibna eta kunti? Iklan heula berarti. Antosan heula. Moal aya 2, mebel aja. Naon lah. Martabak suep. Martabak suep. Ya bakal, ya kadal. Martabak suep. Mama obatnya pahit. Lebok. Sipun. Allah. Kami para wargi pala tuang lauk ini teh kalau masyarakat. Kermes Pak Arjoman. Kermes Pak Arjoman. Kumaha di Pak Arjoman teu daya, mangga kermes saha we eta mah. Kunti teh minum iklan. Aya kunti iklan minum iklan sia teu meunang. Oh dading tahu se. Oh dading tahu se. Aya kunti ngiring iklan remote. Kami para wargi kaisa remote. Meuli deui. Mot. Ayo jangan seumur rumah ada iklan remote. Keur ngaremotan awan teuing. Da TV ngeucing remote na tuh. Punten. Oh, balik deui. Ayo. Geus penting ki aya tamu rek naon atuh ieu teh? Somon ieu teh abdi teh terus terang we. Abdi teh nuju ka edanan Aya dana kunaon? Jalan ku saha jang? ku awewe. Ulu. Astagfirullahaladzim ngawatir kitu ujang. Boro-boro batur abdi ge watir ka sorangan. Ada Gusti Nu Agung. Deudeurnya Deuh abdi ge ka sorangan teh. ke urang mana awewe na teh jang? Ai teh bi istrina mah Urang mana teh? Cipat Tujah. Wah, ulu pisan ulu. Patu jasa dalarang. Nah, hari udang si patu jangan di cuci anyur ka kulon. Aduh. Punten Ke depan dak. ulah ngaracok itu. Abdi nuju sedih. Tong dicanak heureuy. Oh, nu jadi Aduh bader Pas ujang. pada emut urang sadaya Cipat Tujah depan di Lembang. Abdi teh keur nyerian. Ah Gusti Nu Agung. Abdi teh nyeri, abdi bogoh ka anjeunna. Aya ayeuna?
Anya bogoh ke abdi ngan teu kenging ku kolotna. Aduh. Yang aing si Patujah teh di Parapatan gini di mana urang bareng jeung bebaturan, jadi urang Patujah we di dieu. Gini papisah meunang. Benten deui abdi teh nyeri. Aduh. Nepi ka ceuk asarna mah cai asa tua. Tuak. Cai asa tua, kopi asa muda. Udah tua. Abdi teh dugu lupet kuinis. Siapa? Kang. Jadi empet klinis. Tah abdi teh nyuhunkeun pamelengan. Pameleng. Panu. Kapan aya paribasa pameleng muncak lebu kapungkur. Kebawa muli pak kantor. Aduh, ya, sama kakak Ujang, sama jog neuri odading eta mah. Wah, eta jog ngeuring buah batu. Eta mah sami sareng manuk piit nganok-nganok kahormatan. Beuki jauh. Asa beuki jauh. Beuki jauh atuh eta mah. Eta mah jauh pisan. Tah, kitu geuningan ku paribasa mah aduh tos nyeri hate teh. Oloh. Jelema teh kumahanya abdi teh asa peulih pisan. Dah, Gusti na Agung. Ieu mah abdi teh terus terang anu nuju tekanan batik. Batin melingkang. Batik mah udang batik temennya bener. Sing sabar Ujang, sing narimakeun kana nasib takdir teu beunang dipungkir ya. Aduh, Bagja teu beunang disinglar. pasten. Supaya ujang papasten ti Gusti Nu Maha Suci mah ujang kudu ditarimakeun ujang. Ku pasten teh di mana? Eta papasten teh ujang anu daerah teh Pagaden. Di Subangka itu papastennya. Di Subang Kakaler. Para mitra kumaha lajengna ieu Kunti? Aduh. Urang antosan. Iklan deh wae. Antosan ku iklan. Saudara pendengar, banyak kami akan bergabung dengan RRI Pusat. Oh, berita. Warta berita. Baik, berita akan kami mulai. Silakan. Berita-berita tidak penting. Kudu diomong itu penting betul. Cempek, sekarang kita ngomong katumpuk di pasar. Wengi tadi pergi ke Uninga, kada hati-hati margi. Wengi tadi teu aya lini di airana. Rupina hujan moal waka turun. Dina turunna lain urusan abdi. Aya naon eta teh? Ramalan cuaca nya. Maksudna ramalan cuaca, maka yang lain urusan abdi. Guludug lungsur di balik kidul. Angin vakyu. Aduh. Gelap. Cinten pemirsa, sing hariwang. Sing hariwang margi guludug. Bade lungsur di balik kidul. Tukang guludug di kalungsur gitu. Sopan gitunya. Aduh, ampun. Para mitra, ieu teh mung sakadar heureuy. Sadayana oge heureuy. Daah, kieu teh sadayana oge saresna mah teu aya maksudna naon. Maksudna mah iwal ti mudah-mudahan Indonesia bersatu. Asal nyambung ya. Kemana teh? Asal nyambung. Lewat jeung Sejauh. Bapak Kadus teh hadirin, sales. Aduh. Bapak Kadus sambutan. Bapak ini dulu penjaga kameraan anak muda sales. Alah, alhamdulillah pidato jiga nu heueuh. Semangat. Pakai batik teh ke KPA. Pakai batik pulpen 2 rakamnya. Berapa? Alah, saya sambutan dengan kitu we. Wayahna PBB anu bodas dapat bakal kudu dilurasan. Wayahna itu keur kabeh. Wayahna ulah anu tinggalin. Timiti kangusan wayahna. Pernah di Karawang ingin gitu wayahna. Juga napa wayahna we eta aduh aing mah halah atuh da urang teh tah bulan puasa kieu kadenya Kumaha? bulan puasa urang teh sing ararapi Naon? sing ararapi aduh ulah nepikeun ka Api kumaha teh? apik teh da puasa teh lain sakadar dahar nginum bungkul nya Oh. mata ulah sadeuleu-deuleuna ceuli ulah sadengena tah kitu dina bulan puasa mah sing tiis ceuli harang mata. Baheula urang kungsi nanyakeun kumaha lamun cenah hayang tiis ceuli harang mata. Dah mana teh? Abus kana kulkas hulu. Tiis. Mata heran tiis, ceuli tiis. Tuh, tah ai paribasa baheula mah kolot sok kitu. Siga monyet ngagugulung eta naon? Kalapa.
Ayeuna mah eta mah teh siga monyet ngaguru ka Pak Kopior. Asa teh kudu make kopior. Bapak sebagai kepala dinas di Tokyo, apa saja yang telah Bapak Wah, lakukan? di Tokyo. Tokyo buku, Tokyo mana? Tokyo. Nah, itu banyak yang harus kita peribahasa harus kita hidupkan kembali. Seperti tadi itu peribahasa itu. Iya. Yang mana? Jog neureuy bojong loa itu. Oh, jadi Bapak walaupun ada di luar negeri masih mengikuti Masih mengikuti. bahasa Sunda itu? Iya. Apa dasarnya, Pak? Dasarnya aya nu ku kai, aya nu ku ubin, itu macam-macam lah. Tergantung kemampuan. Ya, jadi dog neureuy boa loa itu itu harus dipelihara. Aduh. Peribahasa mah. Rubina, di Sunda ada peribahasa yang Bapak hormati itu. Di Jepang sendiri peribahasanya gimana itu, Pak? Sama, cuman cara membacanya aja. Beda. Bedanya gimana, Pak? Seperti misalnya Sepertinya. kalau orang Jepang bilang juk neureuy boa loa. Ngomongnya mah sama. Sama. Cuman bahasana. Dialeknya mungkin ya, dialeknya. Tengok, anak merak, pukul cuma. Ada ngomong rancingan burujin. Blujin. Maka jangan anak merak, pukul cuma. Angres benar atuh sia teh. Eta mah teh manuk teh anak merak kuguncingan ngan ku Jepang logat namanya. Jepang lo. Sarua wae mah gitu lagu ge. Lah? Lagu Jepang ge. Kumaha? Kumaha bahasana bahasa urang tapi kan ke Jepang itu. Koe apa di bulan tusang? Kumapi bato ku nana. Aduh. Mun rana mudah ku bujang oh. Kumapi atau nana. Oh, eta bahasa Jepang lagu nang kitu. Sami wae da pinten sakedik. Si Nena kayak gitu si Nena. Kumaha si Nena? Dodo teuing rara kira eta teh na. Budawang berabayanya. Dodo teuing rara kira eta teh na. Budawang berabayanya. Sinen teh. Si Nena. Dasar laki. Tukang ngaguruh itu si Nena. Ngaguruh. Aduh, Duh. apa sih galigi mawa tetelo. Artina. Subuh-subuh dagang jamak. Agi-agi rada gelo. Tepupugu ngakan patromak. Kreatif coba ya. Aki-aki. Aduh, si katupinakan kalau huruf kok. SMS lah SMS. Alah, ieu mah teu make lagu-lagu ti tadi nyarok cok we mah. Ya Agung nu nyaroskeun Pak Asep Sunana lebaran mudik ka Kadupanak itu ti Agung duka atuh taroskeun. Nah itu teu tarawehan atos tos awih tarawehan kita tadi. Malah si Truna mah diher. Tuh Asep Taruna tibatan jadi gubernur, saya Asep Taruna mah dianggot haji ya. Truna teh Udah wajib. Udah jika bugis mana Asep. Nunggu kuda kabajaran. Pada ada rek mere hadiah lebaran. Si kakupingan dong. Siapa? Kakupingan. Aduh, kunti dagang bata. Terus? Mimiti siya barang penta. Lain. Ya bata luhurun pare. Barang pentas juga mere. Domba jalu, domba bikang. Artina tapi kejam sabaraha ieu na. Jauh-jauh udah mah jalu udah mah bikang. Ari kesina nepi ka jam sabaraha ayeuna. Ieu nu ngari makanan nepi ka teu naroro nya. Ayo peribahasa teh maka jadi kunti dagang bata. Apa air ka bangun? Sanunya Kunti dan cukuriaknya. kunti nuju kurian. Lamun kunti ge sami we yang buka imam. Aduh. Alah, tah kitu para mitra. Kok mau lagu pisan itu kok? Lain ngadalang lagi nyebut para mitra kudu kotrok heula. Samarukna sanewarakeun mun tadi rek punten. Alah, aing we. Laguna lagu naon atuh kan geunaheun? Nu keras ya lagu keras itu lo bimbo teh geuning. Naon euy? Kumaha? Nu keras ya lagu keras. Kumaha? Lagu nu Kacilan peni mawa caladi. Kadani emut ka abdi. Situ. Urang mere jalan, pek manfaatkeun. Citruna madu. Teu ari mah cicing moal nyangkut-nyangkut. Ayeuna mah mangga we bade marere heug, henteu digogoreng. Meuli huut, meuli pensil. Nah, aduh, ulah kitu ulah komersil. Main catur si Sileut.
Cek batur bisi piluit. Oke jeung main catur sisi lain. Kok semua di tempat. Malah di tengah ini malah lega. Aduh, cek batur bisi piluit hati-hati. Aduh. Daman lain permainan. Naon eta domba teh geus tanyakeun si berharga. Lain dokter na uko penyakit na. Tah eta kaduh. Dikasih po ance. Heuh, Panco kumaha sehat? Ah, Cep Ibing, dah kadi esot teh po ance mah hayang-hayang nunya. Tuh. Ah, ampun aing mah. Ance waas bae namanya ance nih. Ance. Kue dangdeur digulaan. Ancemon. Ancemon. Jauh pisan. Tapi serius ance. Jeung kurang. Ngomong sedikit. Nyariosna ance lahir. Acan. Aya acan mah lain kitu, geus acan. Alah, kok cing lagu pamuterkeun kok. Aduh. Kang Ibing naon bersababna sora bersin ai bersin sorana Hasim. Hasim naon atuh cenah? Siapa irungna akan kadongdong. Tuh, pan kabar wae jawabanna keur bae. Bebas teh mah. Ayeuna mah para mitra ku abdi ditangtang urang tatarucingan we lah. So, Mengpeung aya sim kuring, aya segala di dieu. Sim kuring hayang naroskeun ye. Jawab ku sadaya tapi nu gancang. Hayam rintit nongeng ka langit. Naon, Bro? Hayam rintit nongeng ka langit. Engal ye. Eta jawaban bieu tuh. Mana kok ayam rintit nongeng ka langit. Nah, aya hadiah mun dipake aya. aya hadiah. Naon tah? Gelas salosin. Kelas Salosin serang tiket gratis Bandung Bali jalan kaki. Halo? Ya, Jawabannya Ayah beri tangan kalangit mah lieur teh gini. naon? Anton teu lieur. Naon atuh? Jawabanana naon, Cep? Mangga, Asep, naon jawabanana? jawabanana Nya. termos. Termos, truna? Nanti besok ke mangga. Ih, cacan, truna. Piring. Hah? Piring. Piring. Ayo nanti abdi ya. Sok. Naon pada malam anu dikasih ilmu ku Allah sareng ku setan. Pak gampil eta mah. Abdi ge bisa. Sok jawab heula nu bieu tah. Naon? Hayam rintit nongeng langit jawab naon? Termos. Termos, truna? Piring. Piring. Kang Ibing ada. Mana? Abdi mah ojek. Hah? Ojek. Ojek. Ojek abdi mah. Naon sababna? Cing, Kang naon? Ibing na. Urang mau kajawab cingan naon? Kang Ibing naon? Hayam rintit nongeng ka langit. Nya. Tah. Jawabna ganas. Ganas. Naon dia betik jikiran? Termos. Nah, Kapan eta teh? Ganas depan asak teh disemplok ke termos jadi haneut. cik, dari mana itu na? Geus haneut, geus asak itu di piringan. Mata piring jawabanana. Dari mana? Kirimkeun ka Mang Jumat nu aya di Sumedang anu pak ojek ulah kenapa. Gitu. Apa data segitu bener? Jentre. Cing. Jelas. Sah norek masih antar ucing. Ayeuna buru dijawab. Halo. Halo. Norek masih antar ucing langsung. So. Simkuring geus ngametian beu. Hayam rintit nongeng ka langit. Bisi anu gadih tarucing ayeuna mangga. Jawab. Jawab. Ajukeun. Dipencet beureum keluar hideung geus diuing nanya. Hah? Dipencet beureum keluar hideung. Dipencet beureum. Keluar hideung. Cek Sok, Asep naon? Sok Mang Ibing heula. Cek aing boboko. Boboko. Ya, cikuing kanyut. Dari naon? Cek abdi mah wati leunca we teh. Leunca Waduh. sakap ya udah benar. Naon benerna? Dipencet beureum keluar hideung. Bel orang negro kan bel pentol beureum dipencet beureum keluar hideung. Bisa wae boboko ge bisa. Urang negro. Naon sababna baboko? Teuing anak heula kela ti dieu heula. Apaan kanyut? Apaan orang negro teh keluar? Hah? Keur sare teh di bel pan. Hah? Keluar. Poho mana teh keur sare teh make kolor keluar. Oh. Kanyut teh ketempo. Naon sababna baboko? Apaan era? Tutupan ku boboko. Dari mana leunca naon? Kapan lalakina da sumping istrina ti luar negeri nuang heula leunca 1/2 kilo. Asa teh kuku jauh sia. Siapa jauh ah? Cing mana hiji deui teh hiji naon ya? Halo. Ya. Mun. Ayah beri tangan kalangit. Mun. Ya ganas. Oh, ganas tos. Tinggal hiji deui. Halo. Ya. Halo. Ya halo. Mun naon, Pak? Naon ya. Gawe we tangan nongeng
Oh, mohon. Wah, tepararuguh ya. Cing, ya taruh cing urang hiji deh. Ah, kayak bisa anu mere taruh cing. Halo? Halo, Ya, Nebeng. ya. Ayo panorosan ya jadi goreng. Naon? Upami kaca pupus, biasanya kan untuk kepada teh bening. Mohon. Rupi batok, pupus jangan naon. Naon? Baskom. Baskom, Batok, batok. batok pupus. Jadi naon? Hah. Ayo, Batok pupus. Truna. Ai beling, ai Kaca mau pupus jadi beling, ari beling. batok pupus jadi naon Truna? Jadi remeh. Remeh. Mana ade? Janten kela-kela batok pepes jadi senalah. Senal. Remeh, senal. Sep. Kukumul. Kumul. Kang Ibing naon? Emer. Singan nih. Ari ieu naon dia naon? Batoknya pupus kan barulah. Ya. Jadi remeh nah. Pakai wadah remeh. Nah, kan manfaat remeh daripada katincakan pamali eta seurut sangu di wadahan karena batok anu pareupeus. Matak remeh. Matak remeh. Emang senal. Kumargi pepes nasara reket daripada si orang kacugak mending disenal. Ya, ieu kukumul. Apaan eta teh? Naon teh batok? Ya. Pan nu pepeusna di rautan jeung kukumul. Arya Emer. Heh? Emer. Ah, nya urang teh ari geus beres gusup geus beres naon mah. Ini teh kacai mau emer. Ai batok. Ari batokna dikumahakeun. Antep lain batok ai. Eta batok cuy. Karunya tuh. Cek batok teh ieu abdi pan. Cek urang teh penting kene emer ya. Batok mah moal leungit. Emer bisa anu maling. Halo. Ya. Sok, Mak. Kuda sebra jalu jeung kuda sebra pikang. Sok, Truna. Tambang. Ya. So, ade naon? Kela ya hiji heula. Naon mana deh? Kuda sebra jalu sakuda sebra pegang pamakananana. Pemakanana, Sep. Kela. Dia ngabedakeunana. Nya Ngabedakeunana batok. Ah, Kang Ibing naon? motor. Ngabedakeun. Salah. Jawaban naon, Pak? Jawaban nama, lawan seberapa warna bodas, Hmm. garing-garingna gitu, lawan seberapa bintang warnana gitu, garing-garing bodas. Lah, ari maneh? Talian ku tambang supaya eta warnana ulah pabrik teh. Tingali dina tuangna margi nu bikang mah isinan tungkul. Mawi pemakananana bedana teh. Apaan teh barang sakana teh dina batok. Eta teh Aya ojeng. ada itu. Apaan aya paribasa batok bulu eusi manfaat. Benar. Ani ngali kuda sebra we da bosen. Ini teh kana motor. Da bosen ayo nungguan kuda sebra ini teh anu. Mending pikiran pamajikan. Naon Ayeuna rek lebaran kudu pikiran kuda sebra kalian lieur. ini, ayeuna ini tembang jauh capek. Enggeus kana motor. Kada motor, kumaha engke wong ongkos Kontak jawaban motor. Halo. Alah, urang we. Halo. Halo. gelas. Acan. No aja. Can no can. Tadi le tarucingan mah anu lain-lain. Rek naon aing ngalajo kuda sebra. Halo. Ya. Mangga. Siram jalu jeung siram ikan. bener. Naon betana Truna? Nah, Paniti. tuh. Panitinya. Nah, Mana? siram jalu di siram bikang. Cet. Karpet. Alah, korek aki. Tanyalah nu bener eta. Ai aslina naon jawaban apa? Simpan dina ping-ping, Heuh? lamun naik ka luhur berarti jarum, Lamun naik harap. turun ke atas berarti bintang. Oh, gitu. Ari ieu naon? Mana naon? Ku sabab naikna ka luhur ante butuh pajose ku paniti. Ai mana eta? Tak kumargi. Duluan ya. Mama mama. Tah, naon ieu cep? Kumargi naikna ka luhur pasti mana teh ningali langit geus kalotor jadi sireum teh yang ngecet. Aya karpet. yo. Iya, naon ieu teh? Apaan eta teh sieup teh kagaraya teh karena pun karpet. Oh, gitu. Ieu tina teh. Kulantan pusing eta sih. Juruk baik. Jeung karpet. Oh, korek. Oh, cing gua baturan aing jadi pastel siram juruk. Siap lain. Bawa tak bawa korek api ge. Eta mah karpet cet kabeh digulung. Ya kena mere tarucingna euy. Halo. Ya. Salam. Cik, tetarucing tebak ya, Pak.
Mangga. Ah, paehan ieu mah. Bayang nemalan lagi. Tah. Aya dieu. Halo. Kang Ibing yang nu maot. Halo. Ya. Di kocok-kocok keluar. Dikocok-kocok keluar. TV. Waduh, jawaban si Asep. Mana teh? PLN. Bah. Naon? Dikocok-kocok keluar. Kocok-kocok keluar. Ketos. Bila rucit jawaban. Gila. Jawaban teh terus. Ari Kang Ibing. Linggis. Kanyakeun aslina. Aslina naon Pak benerana? Ye. Ah, aing mah euy. Halo. Singa. Halo. TV. Kira-kira. Ya. Naon? Nawan 105.000 masuk 5.000 baler. Radio. Apa? Parem jadi jawabannya abi teu terang. Nu bieu tah kumaha dikocok-kocok keluar dari TV naon maksudna? Nya apa geus dikocok-kocok pantona teh? Teu kaluar we meureun mana hayang keur geus lalajo TV we. TV, ada mana naon? Mah hurung sila menawa PLN. Ieu ketok. Apaan eta teh tiap-tiap kahurung mun kaduruk bakal tinggu panas mun keluar tina ceuli. Naon linggis, naon linggis? Ya linggis. Oh, dan meureun pusing TV teh hurung. Kawa kana linggis ngamuk. Di papan. Ya endingnya tragis wae. Endingnya tragis tadi di dulu. TV gedor linggis. Hurung. Jeung pelet dah. Hurung henteu sia teh. Kela hiji deui kagok. Halo. Halo. Naon? Mohon. Sok. Hidup dalam liang bae dengan roh. Hirup neangan liang pae. Neangan lap. Neangan lap. Sok naon cik teruna? Patroma. Nah. Cek, si ada Tanah. Minyak tanah. Apa? Kalender. Naon urang mah euy. Sirup. Cing walerana naon ti Bapak? Mohon. Ulan. Leho. Ai urang tadi jawabanna naon? Patroma. Apa leho teh rujit? Nya. Coel-coelkeun ngan patroma. Ada Banyu ruku minyak tanah. Tuh. Teh hanyir. Aya apa? Ayo cek dewek naon tadi jawaban teh? Naon apa? Naon jawaban abi atuh? Cek dewek naon jawaban tadi? Cek Kang Ibing naon terakhir? Sirup. Nah, apa ke sirup? Nah jawaban tadi naon tadi? Ayo cek dulu kalender. Kalender. Ayo pertanyaan naon tadi? Nah itu mah leho jawabannya. Hirup dengan Nya leho. aya nu ngalang wayang. Leho. Tuliskeun dina kalender. Tuh leho eta teh Mau sama ke tanggal ke sales mah disebarkeun kana kalender. Kadang-kadang tadi bersih euy teh sirup. Orang di kudu tenang atuh tas pasian lewat tas naon banyak rek ka mana wae euy sirup heula. Alah, ieu bukir kalau kabukir real kira kagok hiji deui atunya. Ya halo. Ya. Oh, nu ka kamu. Oh, kamu berarti salah urang. Alah. Terus, halo. Halo, naon Pak? Nuhun. Ieu aya Asep Cunandarna aya. Nya ketungguan ke pulang ti dieu teh nya. Tah jika nama urang teh geus mejana eureun ah. Capek atuh da. Jeung karolot tadi. Jeung geus karolot atuh, rek naon heureuy wae hirup teh. Buka era. Geus arincuan. Mun di heureuy ngalalar tidak henteu. Kieu we terus. Tah nyangakeun kasadayana wilujeng nyangakeun wilujeng ngajalankeun ibadah saum di bulan suci Ramadan. Ulu ieu ti Cianjur aduh ieu mah geng ku abdinya di wartosan dieu Cianjur segala tuh. Naon atuh? Abdi bade naroskeun SIM abdi sareng SIM kuring naon bentena. Tanpa gesol. SIM abdi A, SIM kuring C. Naon pangna A? Pan abdi si abdi baturan teh ngaran teh abdi. Boga mobil SIMna A. Wing mah da boga motor geus we SIM kuring mah C. Tah kitu nyangakeun kasadayanna nya. Wilujeng aya. Halimun nyangkrung dak langit bermendung
panutan ati gelising katum diri